Abdul Muttalib asmana Karsana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi Inu prihatin Yuswan 8 tahun yakin eyang namulika batin eyang namulika batin Bapak eyangna Nabi dirawat uwana Abi Thalib kakasina saderek teges ramana saderek teges ramana Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan negara Syam sok nyandak barang dagangan didinya teh didinya teh pajeng pisan kacatur di eta negeri loba pendeta Yahudi serta pendeta Nasrani nu tepang jeung Kangjeng Nabi sedayana sasauran ieu jalma moal nyalahan bin nabi akhir zaman sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan ka Nabi ngangkeun panutan lami Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri sok kaunggal nagari dibagi kauntungan dibagi istri jenengan Khadijah putra Khalid katelah nupang beungharna di Mekah ka Nabi kalangkungnya Siti Khadijah masrahan ka Nabi barang dagangan Maisarah nu ngarencangan ka Nabi pura nyarengan ka Nabi pura nyarengan kacarios Maisarah teh loba mendakan aneh ciciren Nabi nu soleh mata kaherankeun kabeh mata kaherankeun kabeh Tangkalan uluk salam mega bodas sok mayungan jeung ayat cangka Nabi dina salirana pisan dina salirana pisan